Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian kasalapan. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Satea can dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu parantos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamiarsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari Kang Hamim sok dadenge tara ari sagala rupi teh ceuk Durahman bari nyerengeh seuri ku Hamim teu bisa nyebutkeunana. Sareng naha aya rok mini sakit sagala rupa Kang Hamim mah. Ari ujang geuning rok nu meh nengahan ping-ping teh pantas jang eta mah disebut rok mani sakit teh. Nah kumaha kitu Kang Hamim? Apaan ari sakit teh sanes nyeri dalamun tumpak beca teh pantas nyeri jang? Da diukna teu ajag atuh kudu merengkel direrekep ngadempet dihalangan geuning ku sapu tangan tapi da ti handap mah tetep wae ka tembong calanana. Cek Hamim bari seuri. Kang Hamim onaman sok nu lain-lain Durahman bari ngalios miceun piseurieun. Lah enjing mah malam Senin Kang Hamim kudu digawe deui. Ayeuna malam Minggu rek nyiar sugan wae manggih lawan. Moal manggih jang pilayanan ujang ada di bioskop mah upami seug kadinya mah pantas pada santri panuju akang mah. Durahman anu rek sajungjungan nangtung teu tulus manehna diuk deui bari terus nanya ka Hamim. Kasaha Kang Hamim? Nah geus aya nu kaharti kitu keur layan abdi. Eta jang nu sok dijajabkeun ku akang. Bea ka panuju akang mah keur geulis teh resep ku timpuhna jaba nyantri deui barang anggona kabaya samping sadi dinten teh tara ka kantun tiung eta ibu guru jang keun bae sanes istri modern oge. Durahman rada nyak beungeutna bareureum hatena nyeblak nyeredet bari ngalenyap teu sangka Hamim baris nyaritakeun eta eukeur mah eukeur jadi panyileukan hatena borang peuting ayeuna asa kagugat ku Hamim. Daekeun kira-kirana Kang Hamim ka abdi. Urang cobi-cobi wae jang da itu lengoh ujang lengoh anas nampik upamina teu naon-naon lalaki mah ulah pondok pengharapan teu ayeuna sugan jaga. Hamim nyaritana kitu teh bangun anu daria pisan henteu euleum-euleum. Hate Durahman ngajenghok asa kaselok nyeredet nyelepit kana atina da jeung sanyana manehna kungsi ditampi ku eta ibu guru teh ku Neng Nurani nu jadi pupujan hatena. Rek urin teh Kang keun bae nu kitu mah engke deui ceuk Durahman pasemona ngadak-ngadak riuk semu alum rada nguyuh. Hamim mah teu nyahoeun kana robahna pasemon Durahman kitu teh manehna terus bae beberes urut dahar bari sasapu remehna sarta arek terus kukumbah. Durahman geus dangdan make kameja bodas tetoron calana King of Wool buatan England clear gading. Buukna nu galing meesan benang make minyak rambut saulas
sengitna matak segara bubuhan buatan luar negeri nu mahal hargana. Sapatuna anyar herang meninga gencelang di kawas kaki nilon hidung mawa jaket wol nu kandel disangsangkeun kana setang sepeda relihna nugus meunang ngelapan herang naker. Celak numpakan sapedahna nerelek sorat persenelengna ngageleser lalaunan maksudna rek ngabangbrangkeun hatena nutu weleh ingat bae kaning Nurani nugus jadi ibu guru. Tumpak sapedahna mapai-mapai anu sepi ngarah tumanina teu hariwang di jalana. Harita geus meh sore geus ampir setengah genap Durahman aya di jalan raya Citepus manehna jol ti belah kulon karek mengkol ti jalan Cibadak ti parapatan kelenteng kawetankeun. Katembong ti kajauhan ku Durahman ti belah wetan hiji becak kakulonkeun deui hiji istri nganggo baju pulas bulau langit nganggo sinjang rereng bodas suat kembang tulisan Banyumasan di tiung ku tiung sutra koneng saheap ngaliglag katebak angin. Kareretna saliwatan acan sidik kana rupana lantaran jauh keneh jeung kaburu aya sedan ti belah kulon nu ditumpakan ku awewe garelisna keur marake erok dituturkeun ku hiji motor Yamaha. Di pandeurieunana kadenge suara gerung-gerung motor Honda nu nyerepet nyusul arek nyiap. Di wetan geus jol manten bos nu kakulonkeun. Sedan jeung Yamaha nu ti heula rada dilaunkeun kagok ku truk ti belah wetan nu geus ngaliwatan beca, tapi motor Honda nu gasna dipolkeun. Keur ngembat rek nyusul sedan kagokkeun geus teu bisaeun ngerem, kapaksa ngaliwatan sedan bari setangna dikilekeun. Meh dengdek nyerempet kana spakbor truk anu ti wetan. Motorna meng parajol ti sakencaeun beca nu kasipat ngagilek ka tengah tiguling di tengahna jalan kadurug-dug ku sedan ti belah kulon nu majuna geus lalaunan kaburu direm disakalikeun. Beca jadi malang nu tumpakna ka belah kaler pelakna di belah kulon rekas pisan kagaleuy sedan. Ari motor Honda sanggeus nyerepet beca ti sisi mengpar deui kabeh kaler nenggelep pisan neungar oplet sisi katuhu nu tumpakna ngagoler nyangirah ngaler apa celengkeun ku motorna. Motor kasabat pisan ku truk tentara nu mengpengjol ti wetan pinuh ku muatan beas ngan hadena rada digilehkeun setirna nu kageleng teh pingpingna duanana. Durahman nu harita aya lebah dinya nunda sapedahna muru ka awewe nu karungkupan ku beca di pangku dibawa ka sisi. Dina ceuli jeung bahamna merebay kaluaran getih ngembulaeh kana beungeut nutupan rupa eta awewe. Nu harita meh reup-reupan harieum beungeut teu pati sidik kana rupa jelema. Harita Durahman sanggeusna mangku awewe digolerkeun ku manehna dina emper. Manehna lumpat minjem telepon ka toko alat-alat mobil. Nelepon seksi polisi lalu lintas jeung ambulan ti rumah sakit nu pangdeuketna ka Kebon Jati. Sora mobil polisi geus ngaheang meta jalan nandakeun aya bahaya barang jeung datangna ambulan ti rumah sakit. Durahman ngadep ka polisi yan awewe nu jadi korban arek diangkut ti heula kana ambulan ka Kebon Jati. Kumanehna eta awewe diaku barayana. Polisi ngawidian lantaran aya keneh beca nu malang di tengah nu perlu diukurna. Sanggeusna Durahman nitipkeun sapedahna ka toko nu diinjeman telepon. Manehna naek milujeng mobil ambulan ka Kebon Jati. Ari korban nu tumpak motor jeung tukang beca diangkut ku ambulan rumah sakit Ranca Badak lantaran harita datang ditelepon ku toko roti nu datangna pandeurieun ambulan Kebon Jati. Durahman anu ka rumah sakit Kebon Jati nerangkeun ka pangurusna yen manehna dulurna nu kacilakaan oge ku manehna disebutkeun ngaranna Siti Nurani. Padahal Durahman acan pati yakin yen eta nu cilaka teh Nurani. Bubuhan pikirna keur ingat bae. Jadi perasaan jeung pikiranana geus henteu aya deui awewe nu sejen iwal ti Siti Nurani wungkul. Nepi ka pukul 11 peuting manehna ayana di rumah sakit nu cilaka acan eling-eling, tapi ceuk katerangan dokter nu harita mariksa nu ditelepon ku penjaga rumah sakit kaayanana henteu nyalempangkeun pingsan soteh dilantarankeun ku reuwas. Durahman balikna kana beca ari sapedahna mah ditinggalkeun bae di toko datangna ka imah.
Hamim keur aya di sisi jalan keur megat manehna kacida melangeunana Hamim ka Durahman. Beri rada kageteun Hamim nanya ka Durahman lantaran sapedahna teu katembong ku manehna jeung Durahman balikna tumpak beca. Kamana jang sepeda? Sedang wengi teuing mulih teh. Diwiatkeun Kang di rerencangan tembal Durahman. Ruksa kitu jang? Hamim nanya deui ka Durahman hariwangeun hatena palang siang tabrakan atawa aya nu maling. Ah, henteu Kang, ngahaja wae. Peda hoyong kana beca. Durahman teu nyarita naon ka Hamim tina perkara aya nu cilaka sok sieun diseungseurikeun lantaran acan nyahoon sidik kanu cilaka geus nyangka Nurani. Geus salse leureuh geus salat sagala rupa Durahman abus ka kamarna ngadonang karak bari nyileuk dina ranjangna. Pikiranana teu boleh ingeteun kanu cilaka melang jeung risi pikirna sok sieun kumaha onam. Palang siang tanpa daksa teu katulung ku dokter. Sanajan teu pati sidik bener karupa eta awewe tapi dina hate Durahman geus teg bae yen eta anu cilaka teh ibu guru teh anu jiga Nurani. Jeung tumpak motorna nu keur ngebut nu nabrakna ka Nurani asa-asa Durahman wawuheun. Sajeroning nang karak bari nyileuk Durahman bari nginget-nginget ka budak ngora anu tumpak motor. Tapi waleh teh daekeun ingat saha-sahana nu cilaka tadi teh. Geus peuting pisan manehna acan bisa meremkeun panonna teu waleh kaganggu ku pikiranana nu pinuh ku lamunan, pinuh ku kamelang jeung kahariwang ka awewe nu ku manehna teu waleh katibeungeut. Nu kagambar rupana, budi seurina jeung sora nyaritana ayeuna manehna cilaka. Nurani nu geus nolak cintana tapi ngasongkeun alesan ka manehna yen cintana Nurani ka manehna cinta adi kalanceuk cinta nu didadasaran ku kanyaah asa kadulur. Ulah lepat paham Kang Durahman, cinta abdi ka akang, cinta hiji adi kalanceuk. Durahman ngomong sorangan tina bibirna teu karasaeun nurutan kecap Nurani ka manehna waktu rek papisah. Oh, ieu kutan ari nu bogoh no gencang. Duriat teu dilayanan. Durahman humandeur bari nyarita gegeryeman sorangan. Sirah karasana rieut pikiran asa poek hate teu oleh ngageter lelembutan asa ngalong kewang kosong melongpong. Tanpa tujuan beak harapan kitu kaayaan Durahman nu keur ngagoler panglamunan. Tungtung namah manehna ngalenyap sareti brapisan bakat ku peuting jeung capeun pikiranana. Isuk-isuk manehna digaingkeun ku Hamim nu hudangna subuh keneh geus nyadiakeun cai haneut jeung sangu goreng keur Durahman. Kang Hamim, anterkeun abi ka pagawean Kang, ceuk Durahman nu harita dangdan. Mangga atuh jang, meung pengenjing keneh. Celak Durahman kana beca ngajugjug pagaweanana maksudna lain arek digawe tapi arek minta permisi ka kepalana. Arek nguruskeun heula adina kacilakaan. Durahman menang perlop 3 poe keur nguruskeun jeung keur reureuhna. Manehna geus balik deui nyamper heula sapedahna nu dititipkeun di toko terus balanja keur neang anu aya di rumah sakit. Pukul 10:30 di tempat umum anu biasa diparake narunggu keluarga pasien anu rek besuk di rumah sakit Kebon Jati geus pinuh ku awewe jeung lalaki nu dariuk. Boh nu keur nangtung, aya oge nu keur ngalantung tambah kesel. Mobilna ngajajar motor jeung sapeda sumawona ngaberes dina tempatna. Katembong Durahman aya di tempat penyimpenan sepeda mawa dijingjingan jeung mawa bungkusan jiga nu geus ngarasa kesel. Manehna ret deui kana erloji dina leungeun kencana. Tumpang ngadeukeutan panto nu pinuh ku antayan jelema nu pada hayang buru-buru panggih jeung nu rek dibesukanana. Di kamar salapan di jero rumah sakit nu garering rupa-rupa polahna aya nu keur ngarasakeun panyakitna bari ngahargung, aya nu geus diuk bari ngarep-ngarep anu besuk, aya oge nu geus maju kana sehat keur maca koran jeung maca majalah. Para perawatna masih keneh araya di dinya ngandagoan waktuna istirahat. Di juru sabelah ti kaler hiji pasien keur diuk dina ranjangna bari nyarande
dibaturanku juru rawat keur cacarita lalaunan. Ses, diiraha abi aya di dieu teh, sareng kunaon saleresna abi teh. Pasien naros ka perawat. Wengi tadi tabos setengah salapan, anjeun dikintunkeun ku hiji pamegat nganggo ambulan. Margi kengeng kacilakaan, tabrakan lalu lintas, suruh suster nu ditaros ku pasien. Rupina sakadapi oge besuk. Da wengi suruh suster nani nu kaleresan jagi wengi. Bade ka dieu ngalongo kases, suruh suster bari imut bengaheun pasienna majeng kana sehat. Saha nya ses pamegat teh? Pasien naros deui bangun rada heran, dumeh ceuk suster rek datang deui. Duka atuh, keun bae ulah dimanahan, tuh geuning parantos waktosna ceuk eta suster. Nu harita nguping surat tanda waktu anu besuk mareunang asup. Mangga wilujeng sing enggal damang. Suster nyaritana kitu teh bari ninggalkeun eta kamar. Kokoprakna sora sendal jeung kedeprukna sora sapatu anu arek baresuk rame pisan. Nah gandengan para pasien di saban kamar. Nu geus rada sarehat ting lalieu ka lebah panto ngareretan sugan aya nu rek besuk ka manehna. Basbus narungtutan arabus ka saban-saban kamar. Jawab bae sora sapatu jeung sora sendal teh jempe. Dirikeun geus araya di jero kamar. Pasien anu tadi cacarita jeung suster oge harita ngalieu ka lebah panto neuteuk bangun anu geus teu sabar panasaran hayang geura gok amprok jeung hayang geura nyaho saha lalakina anu geus nulung jeung mawa ka rumah sakit. Bus hiji lalaki ka jero kamar ngajingjing-jingjingan bari nanggeui bungkusan tumpat tempor urut reret ka beulah wetan. Kana ranjang nu pernahna deket jandela tapi manehna balik deui ngareret ka ranjang anu ayana di juru belah kaler sisi ti kulon. Reg manehna eureun bari neuteup ka hiji panon nu keur diuk nyarade dina ranjang nu keur neuteup ka manehna henteu ngiceup-ngiceup. Melong bangun anu teu sadar jeung teu percaya kana paningalna. Dua paneuteub pamprok dina kaayaan nu teu disangka-sangka dina sajero tunggara keuna cocoba. Nu lalaki ngadegetan bari teu pegat paneteupna nu neuteub ditung nu ditetep tungkul ka tembong dina panonang mencelang ku cipanona nu nyak celak mapai kana pipina eta pasien. Gek eta lalaki teh diuk dina sisi ranjang ngadegetan ka nu keur diuk nu ngaruncelang ku cipanon bari tungkul. Nurani teu sangka diritana bari nyekal kana leungeunna. Nu dicekal cengkat bari tanggah netep bari rambai ku cipanon. Kang Durahman, Kang, abi hapunten. Segruk bae cerik nyuh kana dada nyeritana henteu kebat. Geuna naon Nurani? Naon anu karaos nyai teh? Durahman bari ngusapan buuk neng Nurani nu hideung meles. Tur galing muntang, sorana rada ngageter. Henteu Kang. Mung aya nu barohak sakedik sareng sirah rada nyeri tilas kabantingkeun. Ngajawabna Neng Nurani bari dumareda. Syukur gelis ari henteu naon mah eta nu diteda ku akang siang wengi oge. Nyai teh sing aya dina kasalametan. Nyaritana kitu teh Durahman bari rada narik mastakana Neng Nurani diteueulkeun saeutik kana dadana. Karasana eta caritaan Durahman ku Neng Nurani nyeredet kana hatena asa nyecep tiis alah batan cai nyusu anu herang jeung pangtiisna lir cai kahuripan Yusuf nyerap kana sungsum kana balung jadi ubar nu ngajadikeun seger kana salirana ngadatangkeun mustajab anu mati nambahan khasiat kana ubar nu diubarkeun ku dokter. Ngadak-ngadak salirana sehat sapada harita teu aya nu karaos saeutik-eutik acan dina manahna timbul rasa anyar, rasa bagya jeung harepan nu nganteng. Sinar cahaya ngawangun tali welas jeung asih nu nyambungkeun ka nyaah nu teu aya wates wangeunna. Nu digambarkeun ku cipanon nu murubut masehan kana kameja Durahman tanda narima jeung rumasa. Geus nolak jeung geus nampik kana cintana hiji lalaki anu suci nu didadasaran ku nyaah jeung asih. Lain cinta birahi anu didasarkeun tina hawa nafsu nu lumrah dipibanda ku lalaki nu sok make dasar pedah bogoh jeung geulis.
Kitu oge ngan sakadar semet keur cagerna jeung keur sehatna wungkul nyebutna cintana teh. Kitu gerentesna dina manahna Neng Nurani nu harita nyuuh dina dada Durahman sumerah jeung pasrah dirina geus buleud nekadkeun hatena rek narima kana cintana Durahman. Durahman nyangkatkeun mastakan Neng Nurani tina dadana bari nyarita bangun anu dedeh jiga hiji indung kanu jadi anak. Tos Nurani entong nangis anggur ieu geura buka akang mawadahareun jeung keur salin sakadar lumayan tanda kanyaah ti akang. Neng Nurani cangkat bari ngeser calikna muka bungkusan jeung eusi jingjingan nu diasongkeun ku Durahman. Prai bungkusan dibuka Neng Nurani mani olohok ningali eusi bungkusan. Dua pangandag pakaian aralusna keur dua rok lengkap jeung rangkapna sapuratina hiji baju haneut tina wol pulas beureum. Dahareunana jeruk Garut gelede jeung arasakna keur biskuit sakaleng merek Victoria. Nuhun Kang, katampi ku abdi. Sur Neng Nurani rada ngalimba. Nu baresuk geus nungtutan kaluar ti saban kamar sora loceng geus disadakeun nandakeun waktuna besuk geus beak. Punten Kang, upami tiasa mah pangwartosankeun ka Ibu Jubaedah di Jalan Andir atanapi ka sakola muslimin putri. Bilih anjeunna Ibu Jubaedah sareng guru-guru dedepeun. Henteu terangan abdi aya di dieu. Neng Nurani amanat ka Durahman. Ku Durahman disanggupan sanggeusna manehna nyarita ka suster anu harita geus datang ka kamar kakara Durahman balik ninggalkeun Neng Nurani. Durahman teu balik heula ka imahna tapi terus bae ngawartosan Ibu Jubaedah nu harita aya keneh di bumina. Atuh kacida kageteunana diwartosan ku Durahman teh lantaran ti kamari oge Ibu Jubaedah geus tungteng neangan ka ditu ka dieu melangeun jeung hariwang ku Neng Nurani. Wawartosna arek balanya ka pasar baru tapi teu aya bae mulih. Ibu Jubaedah geus milari jeung nataroskeun kasaban kekenalanana nu geus wawuh jeung terangeun ka Nurani dugi ka wengi pisan. Ibu Jubaedah milarina nembe mulih ti bumina. Katingalina Ibu Jubaedah maniramoh poe sareng gempeur pisan nguping ti Durahman yen Nurani kengeng kacilakaan teh. Meninggal lapar bari hari wes-wes naros ka Durahman nangis teu benten ti sapertos putrana ku anjeun bae anu cilaka teh. Kumaha Ujang, di mana celakana teh? Kadupak naon? Sareng henteu ripuh anak ibu teh. Aduh Gusti, kumaha teuing atuh anak aing. Kengeng Ujang ayeuna ibu lamun ngalongok. Nyariosna Ibu Jubaedah gugup pisan. Henteu Ibu, henteu repot putra teh. Mung bakat kurawas bae panginten. Sareng anjeunna teh mung kasabet wungkul becana bae ku motor ceuk Durahman. Ayo atuh Ujang ibu anter ayeuna urang longok. Paingan atuh hate ibu teh melang ka budak teh. Harita oge dicare ku ibu kan maksa da moal lami cenah pokna teh. Sawios ibu ulah ayeuna engke bae sonten sareng abdi. Margi ayeuna mah moal kengeng. Waktosna anu ngalongok teh kedah sonten tabuh 4 dugi ka tabuh 6. Ceuk Durahman nyaritana leuleuy pisan. Atuh kumaha Ujang, ari teu meunang ayeuna mah palang siang cacat budak teh. Henteu ibu, sing percanten bae ka abdi. Dia oge ku abdi dilongok teh parantos tiasa calik. Sareng moal kateterasan. Nuhun Gusti, anak abdi disalametkeun. Upami leres teh henteu naon-naon. Sur Ibu Jubaedah nu masih keneh ham-ham kana caritaan Durahman. Leres ibu henteu naon-naon, piraku ibu henteu percanten ka abdi. Tangtos ku ibu oge engke sonten kauninga. Durahman ngajelaskeun ka Ibu Jubaedah nu katinggalina masih keneh kurang percayaeun. Nuhun Ujang parantos kersa nulung ka anak ibu. Sur Ibu Jubaedah bari neuteup ka Durahman bangun anu bingah pisan manahna Nurani ditulung ku Durahman teh. Seleres nama mung kaleresan bae ibu. Abdi nuju aya di leresan dinya harita teh. Sareng sakedahna jalmi mah silih tulungan.
kalarasan wae nya Ujang, harita Ujang aya di dinya. Sumuhun, tembal Durahman bari tungkul eraeun manehna ditetep ku Ibu Jubaidah. Keheula atuh ulah wakamuli. Antos heula sakedap Ibu hoyong nyuguhan heula cai-cai bae mah. Ibu Jubaidah nyariosna kitu teh bari lebat ka bumi. Durahman teu kaburu nyarita naon-naon kapaksa manehna diuk bae dina kursi nyorangan, da pribumi ninggalkeun abus kalebet bumi. Henteu lami Ibu Jubaidah ti lebet bumina geus kaluar deui bari nanggeui baki deusi 2 gelas cai susu sareng 2 kelar kue disimpen dina meja hareupeun Durahman. Mangga Ujang, da teu gaduhna naon Ibu mah. Mangga Ibu, nuhun, ngarepotkeun abdi ka Ibu teh. Henteu ngarepotkeun, peperihun nu sae teu aya, suri Ibu Jubaidah. Durahman lami pisan tamunan di Ibu Jubaidah teh diselang ngopi bari cacarios. Ibu Jubaidah talete pisan. Nanya itu, nanya ieu ka Durahman, nanyakeun pagawean, nanyakeun pendidikan, malah tepikan nanyakeun asal lembur jeung soal-soal nu aya patalina jeung keagamaan sagala rupa. Katingalina Ibu Jubaidah ka Durahman bangun anu simpati pisan, bangun anu resep jeung gede kapercayaan. Durahman ngareret kana erlojina nu geus nuduhkeun harita geus meh pukul 3 sarta pok bae unjukan ka Ibu Jubaidah arek balik. Parantos siang Ibu, abdi teh bade permios bae. Mangga atuh Jang, ulah kapok wae nya. Moal, upami Ibu nampi mah kasemahan abdi. Ceuk Durahman bari seuri. Ke panginten tebuh opat kirang, abdi ka dieu deui. Cuk Durahman bari ngalengkah rek ninggalkeun bumi Ibu Jubaidah. Ulah lepat wae nya ku Ibu di dagoan, suri Ibu Jubaidah bari ngajajabkeun tepi ka pakarangan. Sumuhun, moal dugi kalepat, mangga atuh. Sorena Ibu Jubaidah geus aya di rumah sakit ngalongok Neng Nurani di barengan ku Durahman nu ngahaja nyamper ka bumina. 3 poe ti harita Neng Nurani geus aya deui di bumina, salirana geus sehat deui, mulihna dipapageun ku Ibu Jubaidah jeung Durahman. Nu sakalian nguruskeun urut ongkos-ongkosna jeung ubarna, sakabehna dibayar ku Durahman. Pas sore Neng Nurani keur calik di tepas payun kengeng nganggo rok beuteuh diraksukan kaos wol beureum. Katingalina beuki nambahan kana kagelisanana, woboh matak lucu pisan. Ibu Jubaidah nu harita kaluar ti bumi nyamperkeun ka Neng Nurani, gek anjeunna calik caket Neng Nurani. Tadi teh arek ka dieu cenah Durahman teh Ani. Bade sanggemna mah Bu. Tumbal Nurani bangun nu api-api. Rasa ibu mah kaeta budak teh Ani, salembur jeung Ani eta teh. Sumuhun, rerencangan abdi bubuhan sok ngaosna dipun Bapa. Lamun seug kajodokeun mah Ani kadinya rada panuju ibu mah bageur jigana eta budak teh, suri Ibu Jubaidah bari netep ka Nurani. Neng Nurani anu ditingali ku Ibu Jubaidah teras tungkul laraina nyeak semu beureum isineun ku Ibu Jubaidah, katingali beuki nambahan lucu jeung geulisna. Ari ibu kakara nempo Ani di rok, dasasarina mah di kabaya jeung di samping bae nu sok dipake teh. Nah iraha meuli Ani, eta nu menang meuli ti pasar teh. Memeh ngajawab panaros Ibu Jubaidah rarai Neng Nurani katingalina beuki bari reum bae, tambih-tambih isina ku Ibu Jubaidah. Ibu Jubaidah neraskeun deui nyariosna. Asa beuki geulis bae rarasaan ibu mah Ani teh. Komo make rok jeung di kaos haneut beureum. Ngan ulah we Ani ari diparake ngalantung ka kota mah. Komo lamun ulin peting-peting melang ibu teh. Da loba kabejakeun geuning anu ngarora zaman ayeuna mah. Sumuhun, seueur gogoda ibu. Sareng ieu teh dianggoso teh ku abdi. Etang-etang malas kana kasaya nu masihanana. Kutan teh pamere, ti saha eta teh Ani? Ibu Jubaidah narosna diserangan bangun kaget sarta pinuh kusangka. Sieun putra kukutna dipasihan ku lalaki nu teu parugu. Durahman waktos ngalongo ka rumah sakit anu masihan teh. Sapuratina serang rangkep-rangkepna. Sadayana mah 2 pangadeg. Sanggemna hatur lumayan kangge salin. Da abdi teh acan ngabantun salin harita teh. Ti Durahman sugan teh lain ti manehna. Boro ibu pantes atuh ari ti Durahman mah. Bisa mah pantesna.
katingali pasemona Ibu Jubaidah marah mai ngiring bunga kaneng Nurani nuges dipasihan kudu Rahman. Teu jauh tina sangkaan sajabana pibageureun teh eta budak nyaah deui jigana kasasama nukur menang cocoba teh. Sur Ibu Jubaidah nyariosna bari unggek-unggekan tawis panuju kana kalakuanana. Di katebihan ka kuping sorak kohkol anu ditakol munggah ngentrung nandakeun geus waktu magrib. Alhamdulillah geus magrib deui geuning ieu teh. Nah hanya Rahman teh eueuh bae. Nyariosna kitu teh Ibu Jubaidah bari lebat ka bumi nyelang bade tetepan magrib. Neng Nurani keur sayagi tuangan kangge ibuna sareng anjeunna. Da biasana taruangna teh sok bada naretepan magrib. Keur kitu trok 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 punten di luar aya nu ngetrok panto bari pupuntenan. Ibu Jubaidah anu neme oge bade gek calik mayunan tuangan ngorejat bari angkat ngebujeng kana panto bari ngamanggakeun. Bray panto dibuka ku Ibu Jubaidah. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.